Aduh, ya aya bae Jawa udeg cilaka cenah aing can ngalongok. Aya geuningan euy kabeneran. Assalamualaikum. Ih, tamu. Alhamdulillah. Wa udeg damang. Hah? Cai. Oh, no. Aduh. Saurna aya kabar cilaka. Kapapatenan. Sorangan kuya, sorangan urang mah. Ketemu ku sorangan meureun aing sorangan sih teh. Cilaka. Innalillahi wa inna. Orang mana? Astagfirullah. Di RT keun teu? Astagfirullah. Cilaka. Yeuh, dengekeun. Maneh ka dieu teh padahal mah aing teh keur cilaka ieu. Tah berenjut teh. Tanya. Udah kumaha cager. Lah kan ngomongkeun teu marah tuh cia mah. Apa nyarios kitu? Abi ge dieu nyarios kitu. Duh, geus Dah hese aing ngomong ginu budeg mah. Bieur aing. lah, kumaha uang we abi maek euy pusing. Ya, ya. Pulang. LOL. Euy. Kali teh aya batagor tapi teu boga duit. Batagor 5.000 enak. Iya, Pak. Kapur mah. Iya. Kali eta teh ulah make rapi nya. Teu beuki pahit. Bukan teh kahirupan aing geus pahit lah. Iya. Opik, batagor. Joy, sok. Itu antosnya di opiknya. Oh, siap. Opik, batagornya. Oh, Joy. Yuk, batagor hiji teh akan dibayar. Anu saha? Tadi tuh Mang ieu rencangan Mang Opik. Ari pang nyebutkeun can dibayar. Teh Mang itu teh rencangan Mang Opik. Jualan ke Mang Opik jadi bayar mah. Aing si Joy. Aing keur teu garablog duit teh. Cek aing mah pendak ka dieu tuh aing mah kahenna teh. Aing goblok duit sakieu teh nama jang meuli kopi aja. Mohon. Hah? Ya, Aing si Joy ini pisan. Biadabna aing